Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, siswa-siswi SMK Negeri Situraja kelas 12. Alhamdulillah kita orang tiasa tepang deui dinu pelajaran bahasa Sunda. Dinu danget ieu sungguring bade medar perkawis pedaran tinu budaya Sunda atawa adat istiadat. Tujuan anak diajar pedaran ieu nyaeta ngajentrekeun budaya Sunda kalayan daria nyaritakan di teks budaya Sunda ku basa anu bener. Adat istiadat urang Sunda serer bangsa naon wae jeung di mana wae ayana tangtu ngabogaan budaya sewang-sewangan. Sapeung beda pisan rupa-rupa kacirina teh upamana tinu pakaianana, kasenena, kadarana, bangun imahna jeung adat istiadatna. Ari ngurus arok zaman baheula tangtu bakal beda jeung ayeuna nu sarua lengkep jeung modern. Baheula mah rereana nu ngalahirkeun diurus ku paraji, ayeuna mah ilaharna ku bidan atawa ku dokter. Komo mun di rumah sakit mah pakakasna ge meuni sagala aya. Tapi di sawata daerah boh di kampung. Cara ngurus arok mimiti mah sok di papagahan. Anu mapagahanana biasana mah paraji, sanggeus ngurus anu ngalahirkeun biasana paraji ge ngurus arokna. Sajeroni ngurus arok, paraji mere contoh jeung mapagahan ka indungna arok. Pangpangna dara nu can boga pangalaman ngurus arok da munggaran pisan. Ari nu dipapagakeunana seperti cara ngamandian, cara ngabedongan, cara ngomongna jeung nepi marancahanana. Jaila orok teh jadi biasa. Lamun orok hae kudu teh dihalangan sungut kuramo bari ngucap suk baju kakurungan. Lamun orok sisidueun sok geuwat dijauh berada di gebah bari ngucap maling cikur. Lamun masih sisidueun keneh eta orok sok digebah deui bari nyarita maling jahe. Lamun orok tuluy bae sisidueunna sok ditaplan pucuk daun seureuh atawa rambut samak di antara halisna. Baheula mah mubaran orok sok orok nu sisidueun teh kudu reuwas. Nyata kudu cara digebah sangkan reuwaseun. Kumaha ari ayeuna tangtu teu sarua dengan sebagian aya anu ngalaksanakeun eta kebiasaan. Malah teu kurang nu hasil orok eureun tinu sisidueunna. Ari sisidueun teh alatan katiisan keureuh mah sok langsung wae awak orok teh dibalur ku kayu putih atau minyak tawon sangkanana. Lamun orok bersin sakali sok ditembalan ku indung ku ngucap ceung cawan. Lamun ngadua sakalian bersina sok ditembalan ku indungna urip waras. Nya kitu deui lamun orok kabesekan ku indungna sok ditembalan pokna teh bongbong jalan ka gedong. Palebah orok katerap panas tiris atau ceurik teu pupukuh heula-heulana diburak ku panglai, dipupuk ku gegejog jeung sawanan. Kumaha di daerah hideup masih keneh aya nu ngurus arok sambale kitu di luhur? Sigana kiwari mah geus langka anu ngalakukeun kebiasaan seperti eta teh. Tapi upama aya naha sarua jeung nu dicaritakeun luhur, naon bedana? Meureunan budakna lalaki. Kitu deui geus nincak mangsa nu meujeuhna pada baheula teh. Ayeuna mah disunatan oge teu leupas tinu adat kebiasaan. Di urang nepi ka kiwari geus jadi kebiasaan. Lamun aya budak lalaki disunatan atawa dihitan sok diayakeun raramean. Gede leutikna acara raramean mah gumantung kana karep jeung kamampuh kolotna. Baraya indung bapana tinu jauh tinu deukeut biasana daratang.
nyambungan atawa mantu-mantu pagawean. Kitu deui tetangga-tetanggana nu deket komo lamun syukuran kita teh dibarengan ku pagelaran kasenian. Keur nu salamatan rada rongkah mah samemehna budak disunatan teh sok dibawa helaran dina iring-iringan seni kuda renggong mun di Sumedang atawa sisingaan mun di Subang. Tapi di daerah sejen ge sok rajin aya nu nanggap kuda renggong atawa sisingaan ngahaja ngadatangkeun. Budak nu rek dihinatan teh katinggal gagah tur gandang. Pakaianna gempur hurung herang sajalan dipilih ku tatabuhan kendang pencak di tarompetan digelan sorana kadenge kamana-mana beuki lila aletan esok beuki panjang jeung beuki rame. Katambah-tambah ku barudak nu kalibatan sepanjang jalan dibareng ku surak yak-yakan. Kiwari mah di daerah Pakotan geus langka nu ngarenceng-renceng budak nu disunatan mode baheula teh. Ayeuna mah dina ayana ge langsung we di gedong nu meunang nyewa. Kitu oge keur nu loba duit ari nu sajan mah cukup bisi duru isuk wae. Di Sundatana ge baheula mah masih keneh ku paraji nu sok pada nyebut bengkong ari paraji tukang ngurus nu ngalirkeun mah disebutna indung beurang. Kiwara ge ketang teu kurang ku nu paraji. Umumna nyunatan di pakampungan mah masih keneh ku paraji. Di kota mah kolot budak nu disunatan teh aya nu ngangkir dokter ka imah. Tapi rea oge nu ngahaja datang ka tempat praktekna. Kitu oge dina wangsana kawinan, prak-prakan pacaran ngawinkeun di unggah daerah tara leupas tina adat istiadat. Anu unggah daerah beda-beda, lamun pacarana dibarengan ku kesenian oge beda-beda aya ku wayang golek, wayang kulit, jaipongan, degung, caling atawa kesenian jajanan. Eta kabeh dayakeunna sabada acara nu pokok nyaeta acara walimah. Salah sahijina pacara nyawer panganten ieu oge kagolong adat kebiasaan atau tradisi. Sabada di rapalan panganten teh direndengkeun dina kursi diburuan, dipayungan ku payung hias khusus paranti pacara, tuluy disawer nyawerna teh sanyana mah mapatahan atawa nganesehatan panganten. Tapi bari ditembangkeun disaksian ku sararea sakur nu hadir kolot budak. Bari tembang tukang sabele teh kadang-kadang ngawurkeun beas tinu bokor campur jeung duit logam jeung koneng meunang ngeuretan ngawurkeunana kana payung upacara tea. Sora beak pating paralak duitna marudag pating gorolong barudak parebut pahibut murung duit. Upacara nyawer mah biasana didaragoan pangpangna ku barudak. Rame ari upacara nyawer mah rame kunu marulung duit, rame kunu saleuseurian nimbulkeun rasa gembira. Dangdanan panganan teh beda ti sasari, di dangdanan ku pakaian khusus nu ngahaja meunang milih tukang rias. Nepi ka kiwari oge rupa-rupa upacara panganten diparake keneh di unggah daerah. Baju panganten di unggah daerah ngabogaan ciri khas sewang-sewang. Papakaianna oge panganten teh pikeun ngabedakeun jeung nu sejen. Tamu nu datang ge sok langsung apa nya di antarana cirina teh baju panganten teh. Panganten dina poe kawinan mah jadi raja, ari raja mah umumna sok make papakaian nu beda ti nu sejen. Sarua unggah daerah ge adat kabiasaana teh teu puguh teu jauh kitu nya disagedengan pikeun ngareureuh ge pikeun ngamumule adat budaya karuhun. Sasakitu adat istiadat di Sunda mudah-mudahan aya manfaat kanggo urang sadaya pikeun ngamumule budaya urang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.